saya mangatah wayahna ada orang teh perlu baturlin larasi ka dia ke tukang ka dia utina ka tukang nya mangga uta sia ka dia tukang nyiliwuri setan Sumarama kelong anu newo-newo barakasakan mentak kumpul kadi kumpul ngadak-ngadak cingkar runyung barakasakan sedanten ulah dia balatam tamah hangkut buta hei cinta dari mata turun ke hati aya dunungkeun dunungan lain dunungkeun Semohon Gusti nyangakan simah pangabaktos kaunjung panjenengan Gusti mugia katampi kalayan kabingahan Gusti diterima mau nyisiran goblok teh acak-acakan gitu eta nepi ka acak-acakan gitu keanginan kana ojek malik ka tukang ngebul Gusti nya da ti mana maneh aya nya ti Cikawung nyari ka keum pindah ka dieu Kawung Luwuk oh tidinya heeh ai kawit mah ti Sukarapi sumuhun ngaliwe ka Sumur Wiru Allah ieu karuhun di Sumur Wiru teh betah pindah kepada Suka di pada Suka sumuhun ari gawe mah di Sukamulya sareng Bapak Dedi Setiawan baheula hajat di nyatana beuwing nya di Sukamulya betah tuh tuluy pindah ka Awi luar heeh bermasalah di Awi luar ge kungsi ka bangsat pindah ka Purwasari ai betah-betah ari kolot nya jadi pagawe puyum syukur lain meni apa darah dia nya apa nah apa nanya tuh tulisanana di handap tong beja-beja atuh dicekek goblok cek ku aing heueuh we teh geuning aing Gusti 2 nya jalukan kaju batur-batur oke bos weh dulur batur salamur baraya batur jadesa pamili batur Jakobe come here ada naon come here teh let's go tengah lalarti come on ada kamu eta kemari ke sindang ieu ke dieu ada ke di nanaonan dia lelebayan Gusti mohon aduh ya Allah ya Robi halah
Robate ngadahar daging kurban jadi jemet bu. Darah tinggi naik. Nyumputkeun ongkos. Nyumputkeun ongkos. Lain aya jelema nu kitu nya. Aya wae. Hararane lain ngilu berkorban mah. Ya mangado nyumputkeun daging teh gini. Dadeuh teuing. Asempetan but-but. Kembae. Karena Jalukan batur-batur. Mangga wai. Diau. Gebog bade teu asa aduh ampun. Gebogna buatan Cina we teh. Wah, moal balik. nah mau jeung moal balik. Sugan teh moal ka dieu. Nah kumaha Sugan teh moal datang di Belegu. Kumaha sih eta datang. Apa we ka mana teh datang. Lain moal balik kumaha Aisyah teh nyaho. Teu Budeg buat ting nyaho cager. itu. Cager-cager pika kiamat ge mah cager-cager. Nyaho sate budeg permanen. Budeg sate Belegu budeg age nyaho. Api-api ngalamun. Padahal mah ceulina teh ngaguru. Bawa lagi dipanco budeg jadi anjing nyaho ieu. Budeg nepi ka ena ge nyaho budeg kene age nyaho. Dipanco budeg teh baheula di sa pada di Setiawan budeg. Aisyah teh cager-cager budeg. Aduh. Bajarkeun pohong tempok Gusti Agra. Cikan yang nyaho. Nyangakeun semua pangabaktos Gusti diterima. Ulan tuh. Cek aing oge budeg. Tong dijawab Gusti percuma. Kacapek-capek mending meser obeng we. Naon obeng. Gernaon obeng rajok celina tuman. Nyangakeun semua Gusti ai diterima. Naonana iya. Aduh, beuki kusut buuk aing anjing aduh. Aduh, kemerong geranya merong ka aing geranya merong. Geranya merong minta tulung ka aing. Ning hari-hari. Geranya tempat geranya cek deung dah. Ning henteu. Geranya iya. Merong geranya iya, merong iya. Geranya tempo. Ning henteu. Ya. Ya. We merong. Cek aing merongnya aing teh nyahoan. Sok lalaju na YouTube. Aing teh anjeun aduh. Sungut mu bangke geus teh. Geus ngahakan bangke. Insyaallah. Insyaallah. Iya rame euy. Aduh, bangke. Insyaallah. Kewajiban eta mah urang salaku umat Islam anu geus ngabogaan kamampuan nyaeta pikeun kurban. Hampir deket-deket kana wajib disebut lagi sunat muakkad. Eta teh kurban teh. Ya Gusti. Tuh cek Gusti ge nya. Ya. Teu ngomong teh Gusti mah, teu ngomong. Dua abdi mah kurban teh. Paduli teh rek dua rek tilu urusan sia. Nya doma atuh. Doma nya. Nyaho aing ge doma is sanes kututut. Doma haji kututut. Aya kene mah tutut dikurbankeun anjing. Aduh. Nya kurban. Eta teh urang teh ngorbankeun hakikatna ngorbankeun sifat-sifat kahewanan anu aya dina diri urang. Sifat-sifat sato anu aya dina diri urang. Naon sifat-sifat sato teh? Geureun, sirikan, pidik, jai, kaniaya, iren, panas, dupak, rumpak, kupat, cimuat, ujug, ria, takabur, tekaupan, tepayaan, mendicap, jage, merege, hese, buntut kasiran, kasub, sarakah. Eta teh sifat-sifat kesatuan teh dikurbankeun ku urang. Allahu Akbar. Takbir. Again.
Bina-bina teuing teu meunang ngaheurikeun agama. Nu dikurbankeun teh dengekeun ku sia. Nu aing urusan agama keras deuleu. Da Gusti. Tuh ceuk Gusti ge nya. Agama teu meunang diheureukeun. Kurban geus aya ti dituna ye dengekeun baheula nyaeta Kangjeng Nabi Ismail digentosna teh ku domba. Ye dengekeun. Bisa oge ku onta. Bisa oge ku eme, bisa oge ku sapi, bisa oge ku kebo. Aisyah mah kurban ku marmot goblok. Saha nu ngomong marmot? Ceuli sia omean. Insyaallah insyaallah. Lamun urang geus biga kurban berarti urang teh geus asup kana sunah Nabi. Mau balik anjing dia anjing mau balik coba. Ulan teu ngomong. Tah kudu ngomong bade geus eta. Hakan. Alhamdulillah ya Allah. Geus lohor deui. Si juring aing mecus sangka bedug. Geus tong loba teh ngomong. Aduh aing nu diangkir teh barelegung dia pun. Nah Gusti tentara teh aya nu budeg. Tenang normal. Keun bae nu penting masyarakat we. Pada ka mana ieu teh Gusti? Wayahna urang sadayana nyaeta rek init ka Nagara Amarta. Weh, di mana wae sia? Ari maneh kumaha? Keyan. Ongkos ya teh jeung aing teh sakontrakan. Ongkos ya jeung aing teh sakosan, tapi init-initan sosoranganan goblok sia teh. Teu ngajak ka aing jeung dikunci di kamar teh ku sia. Ya kemana karep sih aing dikunci di jero goblok sih kumaha? Aya SMS minta ka aing, aya HP hotspot wae ka aing. Ari ayeuna ini teh soranganan make polo goblok da aing hayang ngilu. Bina-bina teh abang kami jeung dunungan sia mah kitu ka aing teh. Naon hayang ka alam sia teh naon? Gus. Hangos eta oge. Ngan sia ulah sakali-kali dek kitu, mana teh yang sosoranganan hirup teh. Sia mah teh gablang pusa minta ka aing. Ari ayeuna kapanggih jeung dunungan sia sosoranganan goblok teh. Bina-bina teh. Gus. Hangos eta oge. Ngan sia ulah sakali-kali deui kitu patut. Datengeuna sia teh diwilah-wilah babaturan ku sia teh kudu adil sia teh babaturan teh lamun babaturan kitu-kitu lamun babaturan kieu. Sanguyunan ngaranna sabilulungan sia teh ulah kitu. Gus. Hangos eta oge. Sia mah ari si budak digogobog ku si aing nu normal teh digogobog. Naon sia teh hanggap punya anjing sia teh naon? Gus. Hangos eta oge. Namina teh. Gus. Hangos. Ngai itu dunungan. Gini kayak Gusti. Sugan teh taya Gusti damang Gus. Si anjing. Kadunungan Gus. Gusti nu datang teh nu kararieu ampun. Bade naon teh Gus? Ya dengekeun kumaha ya. Kumaha Gus? Sia teh Gus goblok sia teh. Sia naon? Ari dunungan teh ngamak sia ngamak. Naon cenah teu ngadengar ka aing naon? Hayang ka alam ku dunungan. Gus. Gus teh ge. Aya naon? Urang init ke Nagara Amarta. Bade naon Gus? Dicekek cek aing. Gus ka aing sia. Nya. Gusti gitu. Oh nya tati naon ti? Urang init ke Nagara Amarta, urang nyokot jelema ngaranna Astajingga. Oh saya mangga siap. Ganeng. Salemeng. Aisyah Sarman. Bener-bener teuing ka aing teh beletuk sia sirah aing di pajak. Ayo ulah ini teh. Angga urang ini trieut Kang. Ngadengeun gaya tentara kararieu ampun engga. Ini. Ini tuturkeun aing. Aing.
alet ngengkeuing ngabanalet ngemat-ngemat nyatang pinang aletan ieu sedanten ulah dia balatam tamah hangkot buta Iya ge. acuk-cuk nagara amarta hayu batur Mangga kula. Aige. Segala ulah rek leuwih mata nyiksa kana diri Wah, ai kurunyeng teh jol segala ulah rek leuwih Purulu. mata nyiksa kana diri Ketret deui. Morolog deui jeung ngebol tuh dadada mang sadayana Aya pangesto kula. Aya pangesto. nuhun hari damang mah Dupi salira kumaha damang. Beres. Bade angkat ka mana atuh? ka nagara amarta Dupi maksudna newak jelema alah. Saha nu rek ditewak eta? ngaranna Asrajinga Jang naon ke jeung ditewak sih? jang eupan Epanana naon? duka tuh kumadunungan eta mah Oh, wilujeng. ayo Wilujeng. awas gumelara di pawenangan Doh. gadeng aja di pangkrangan ulah nyieun da kaawonan ulah nyieun kaawonan sabab deui di pangeran widi pangeran hirup urang masing tangtu sing nguningakeun waktu ulah teu puguh nyalaku sing tara onyek jiwa Ade. Ai kurunyong teh jol ngome rambut teh. hello everybody Hello. Kula. ngenalkeun nami abdi Saha teh ya? Ayu Ting Ting Ai, baingan cantik atuh. nya samelado 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 samana lada-ladona henteu everybody Kumaha? are you okay I'm okay. how are you today everybody I'm fine. okay thank you very good I want to dance tradisional from Sundanes Jaipongan okay Okay. okay please
menemukan sadayana pamugi Gusti ngaganjar Salah ngapa tuh sate? Kamana ngaitkeun kincir kakalet katojo bulan kamana mah bapak ngaitkeun pikir moal paler daku sabulan ayeuna magan ayeuna lain isukan Ngungkukin. Lagi sabelah timanja diramakeun sadayana pamugi Allah ngaganjar dalemakeun sadayana Bapak Haji Doktor Haji Ayu Mayaka anu nyarengan sadayana Bapak Doktor Ustad Ayu Bapak Herman Ayah ngiring lagu Ampun Bapak Profesor Herman. nyangatkeun kawilujengan ka sadaya kaum dangu geuningan ka sadaya Bapak Profesor Dr. Herman ka kaum dangu Aya apa Rizki sampai? nyangatkeun salak sating kemeserkeun iti kancana geuningan adi di Sukahareja meserkeun iti kancana Bapak Profesor Haji Herman Ayah Ade nyangatkeun semah sinungkeun si Mabdi kasadayana Bapak Edi Tarekim si Mabdi kasadayana geuning Aya Bapak Guru Johari Balaka. jambu jambu jamu alas jamu nek kuning Saha nu icalat jamu-jamu bos Ode? Kapan sih? jamu alas jamu nek kuning wis awas ketemu maning Bapak Rohman Bapak Irwan ketemu maning la 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 Waas keueuh buluan jamu
jamu alas palimanan wisawas kulo kedanan aide ngapus kes Cimarang Yo. apa narizki simpan kulo kedanan wae la 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 mundur ka dia wanguan kineka dia lengeran mundur ka dia wangunan kineka dia lengeran kineka dia lengeran bapak kadus ikin la 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 kania wong nano mana tukulimun botole cilik tukulimun abarna botole cilik Makuru Asim aya nia wong nano mana kulamun ditinggal balik mas temon cilik la 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 Waduh, gulali gula dermayu kang mas balik kulo melu ya kulo melu mana moal ka mana gedeng melu segala. Bapak Profesor Dr. Hema burung darah burung merpati awak larat kepati-pati duh ampun balung langka daging nyari wong ditulung langka elinge Bapak Dokter Ustad Ayu Ayo ditulung langka elinge bae pamiarta wayang ono sadayana ono Gusti langka elinge MC langka elinge keluar Ari asli lima
sewi kantongna kosong hari renda berem arena hidung ari rena kaya geningan nanagan rena kaya sumintangan beki-beki habang nara-nara imna lawas kaedanan bapak kades riwon dak kaedanan hari porang di luhur gunung ari saung di magang saung di handap penanna abdi molang kanu punung kumaha neangan bapak guru acim cika duetan apana Rizki simpang kumaha neanganana gedong dhuwur kali sambung pakulingan ya sepi Papatetan samia murad samia murad balingbing lan jeruk manis banglus lampahipun aletan para denawa anu ngajugjug nagara Amarta ngalet ngengkei nyabanalet nyemat-nyemat nyatang pinang saja jalan uyah-uyahan metu alas mancing alas samia meraja desa dan dihandelem hiem gesan sampereun cag urang tunda dihan juang siang gesan alaeun paranti nyokot ninggalkeun ge bakal gazam berde kat serius di mana ulah di negara Amarta anu tadina negara Amarta estuning ayem tur tentrem nanging kiwari hareng-heng kudedengian pajejit kudedelean margi ngadak-ngadak negara Amarta didatangan raja-raja di luar negara anu maksudna ieu raja-raja teh nyaeta bade ngalan nyawa astra jingga bari disangakeun ka sawarga Maniloka
Atur Raja Amarta Prabu Yudhistira maklum Raja Winekastur Wijaksana Raja Adil Palamarta anu ngaistimewakeun rakyatna sanajan astra jinga rakyat biasa nanging kiwari astra jinga diistimewakeun ku urang-urang negara Amarta. Utusan Prabu Yudhistira sangkani astra jinga dijaga lahir batina atuh para satria Amarta diantawisna Raden Gatotkaca Angkatan Udara, Raden Anterja Angkatan Darat, Raden Jakatawang Angkatan Laut, Raden Abimanyu ti Bayangkara. Sadayana ngajaga negara Amarta kidul kaler kulon wetan ti opat madhab. Raden Gatotkaca dipalih kidul ngajaga tapal wates negara Amarta bisi aya Raja Anmahaja lebat ke negara Amarta pada dihadang ku Raden Gatotkaca. Halu mampah Raden Gatotkaca merak ibing sesoderan tina gendinganipun leang-leang kamja. Gatotkaca Allah bebenteng negeri Amarta. Gatotkaca singgandani bebenteng Amarta pura sorotah pati jiwaraga keur ngabela negarana keur ngabela negarana. Pahlawan anu utama. Kanca. Duh, kumaha Aden? Saban-saban robah mangsa ganti wanci ilang bulan kurnyung tahun. Duh, leres. Sok mineng ka Bandungan. Kumaha teh atulah? Sanajan manusia ngalamun salaput umur kahayang patema-tema karep hanteu reureug-reureug. Duh, leres. Angin kadar tinu kawasan bakal kasorang jeung karanapan kanca. Duh, semohon Aden. Saperti anu karanapan ku kaula ayeuna kiwari kanca. Duh, perkawis naon teh kula? Jauh tina panyangka. Duh, Jauh tina dugaan.
ngadak-ngadak si Cepot jadi jelema nomor hiji di Amarta. Dah eta lah. Si Cepot jadi viral. Jadi sabiwir hiji si Cepot pada bikahayang ku para raja si Tatar Madya Desa. Dah semohon Raden. Raja-raja ngahaja kana-kana Amarta rek ngalan nyawa Astajiga. Cepot sapanjang Gatot Kaca masih kene aya, sapanjang Gatot Kaca masih kene hirup di luhur Saibas Ramut dihanap Saibas Dampa, lahir batin ku aing dijaga bot. Dah eta teu sangka mana jadi jelema nomor hiji jadi istimewa ayeuna bot. laras. Aula Gatot Kaca lurah tamtama negara Amarta anu wajib ngabela maneh bot. Beres. Sanajan ieu parentah ti raja-raja anu ngahaja rek ngalan nyawa anjeun bebeakan aing. Dah sae. Sapanjang kurang gumelar Allah Pak Haji Ayu ulah hendak nya ikhtiar Dokter Haji Ayu dipantun mah dibantu ke kota Bandung. Ulah Kasim Kasim abdi, aduh Bapak Profesor Dr. Herman abdi mah moal kaduhung, da abdi mah moal kaduhung, masih tigin kenyataan milari Bapak Cokar Sumur Wiru Ridho Pangeran sangkan pinanggi kabagjan Bapak Irwan Wirangrana ngandung zaman kemuliaan. Di
pacu ulah rek ngarang mun maksud pinanggih gagal. Ibu Sewi nuling bejalan jalan ari sing hade pulasarana sejak dapudu darajeng prakna ulangan pinter nyarita sangkan ayah anu bagus mun maksudna pinanggih gagal iri katasan Gatot Kasawiang iri katasan Gatot Kasawiang ya Gatot Kaca Raden Gatot Kasa ngunjung abadega di satengahing marga ngajaga tapal wates nagara Amarta gunirahangan dika dipikir-pikir beki kapikir dirasa-rasa beki karasa dah kumaha teh ade yen ieu fungsina kaula salaku apalatur nagara teh kanca dah ieu kulan
Kaula salaku lurah Tamtama Nagara Amarta Laras. boga gelar stabilisator negara Dah. pikeun nangkis serangan di luar jeung di jero. Semohon. Kari-kari ayeuna si Cepot rek di alan nyawa kunulian Dah. kaula Gatot Kaca salaku lurah Tamtama Nagara Amarta Wajib bulan. wajicingeun bot sapanjang kaula masih keneh aya sapanjang kaula masih keneh hirup ulah salempang bot Wajib dibela. ulah ringrang kaula boga keyakinan yang pamimpin ulah yang diistimewakeun ku rakyat tapi kumaha pamimpin ngaistimewakeun rakyatna Eta. tenang bot cek batur maneh jelema biasa tapi cek kaula anjeun luar biasa Dah. ngan kade pot ulah gede hulu euy Ulah unggah adat. ulah unggah hadat pot langsung Iya ge. Raden Gatot Kaca maksad bade ngampah Jumantara nyaeta bade nalung ti kayaan Nagara Amarta bilih aya mau ngabuk Gajah Meta. Iya ge. Rajeng Raden Gatot Kaca ngawatak ajian piyambak Dah. anca Braja Iya ge. Braja Musti Iya. Braja Denta Wisesa Lamatan Bajingiring tapak nangal satap angrungu dipun watek dening Raden Gatot Kaca. Iya ge. Lajeng Raden Gatot Kaca ngampah Jumantara. Wait. Di marga sopana marga jalan sopana alas spring gading ancala aya sedanten waladia bala tamtamat di negara Astina anu bade ngahajang ngalan nyawa astra anu dipimpin ku Jaya Wikata arantos dumugi nyata ka Nagara Amarta datan nirata ngademan datan nirata ngademan ewuh mangkulingan rana ternira ya tengah asup ke Nagara Amarta bos asup ke Nagara Amarta wah padahal masih Cepot baku aing sorangan di Ponaran masih Cepot ku aing percaya lain percaya geuleuh aing ka si Cepot teh nah dendam aing kungsi nganyang katumaritis ka si Cepot balik senal aing dipaku marukana teu jahat si Cepot ayeuna balik tunganana ku aing sirahna dipaku ku aing
cenah jadi pocong mumun ku aing. Hah? Ya aing jeger Sukamulya ya. Dibabat ku aing, tenang. Si Cepot mah bagian aing tapi ke kitu ku aing tuman. Percaya. Beset 5 menit ge ku aing. Ieu teh geus asup negara Amarta, parantos tingali aing gapurana. Weh, selamat datang di Amarta geuning. Ya tuh. Ulah jeung sumping di negara Amarta. Beda usampahan. Welcome to Amarta. Bikeun si Cepot maka aing. Dendam aing ke si Cepot. Nah, balik senal aing di wawalan ti kotok. Cokor aing ngaramiping ku ti kotok. Bekageuleuheun ti Cepot baru kana teu jahat teh jelema teh. Ku aing jadi ponaran lagi lah. Nah, meni geurana si Cepot pikeun ka aing tuman. Percaya. Ieu mah. Jelema saurang di kepung salarea. Nya, kurang ajar ti jelema teh. Nah, teh. Sorry, bos. Naon. Nah, itu mata teh beureuh mabok teh. Bau. Hah? Jeung bau mabok teh. Lamun aing mabok naon gitu. Masalah buat lo. Mabok aing nu minum aing naon urusanna jeung sia. Duit aing. Oh, tapi mana ngarasakeun? Saha nu ngarasakeun? Aing demi Allah datang ka dieu dengan damai, bro. Tapi ente papolotot ka aing naon maksudna, bro? Tong kitu bos, tong ieu tong riweuh bos. Teu ngahesekeun maneh aing demi Allah, bos. Teu apaleun mun aing jeger tari kolot teh demi Allah ku aing. Hah? Naon merong naon? Gus. Hei. Naon? Mabok saya teh. Heeh. Beak sabaraha botol? 7 bos. Beak kusorangan. Ya mata clear ge. Dinum. Nu 2 pepeus. Bobos. Heeh, kata jong ku aing. Nu 3. Aya nu maok. Nu 2. Pohon neuneun. Sia mabok kunaon? Mabok neneangan inuman demi Allah aing mah bos. Hayang utah aing teh demi Allah neneangan inuman demi Allah bos. Demi Allah naon popolotot lah. Rek ka mana teh? Kamar tak. Rek naon kamar tak? Maehan si Cepot. Hah? Maehan si Cepot. Apa? Maehan si Cepot. Nya. Aisyah teu gablek polo. Naon? Bu. Dengekeun ku maneh belegug. Si Cepot teh jelema sangsara. Si Cepot teh jelema teu gablek ku sia rek dipodaran teu make otak sia teh. Jelema bereun si Cepot teh fakir miskin teh bere zakat, bere sedekah kari-kari ku sia dipodaran hayang asup ka neraka jahanam teh goblok. Sia teh mabok teh jadi gio. Hei, nah mabok teh jadi bener. Badoli goblok. Aing mah leuheung mabok aya alasanana nginum, tapi sia mah nginum teu tapi mararabok. Mabok kumaha? Mabok naon aing? Mabok harta kekayaan, mabok kedudukan, mabok kekuasaan, teu nyaho duit negara, teu nyaho duit rakyat, dileg-leg ku sia goblok. La tong dikaprokan la. Batur teh ngadukung. Teu ararayang lah aing lah. Teu yang didukung demi Allah aing mah. Batur mah ayeuna hayang neangan dudukungan, hayang jadi kepala daerah. Teu hayang maneh jadi kepala daerah, teu ararayang aing mah. Belegug siapa? Sia anu belegug. Nah, Dengekeun ku maneh bos. Lamun aing nyalongkeun jadi kepala daerah, rek pikir ku sia. naon? Rek saha nu milihna ka aing. Tong boro-boro jadi kepala daerah baheula we aing nyalonkeun jadi RT di kampung aing, pamajikan aing jeung anak aing teu milih aing da bos. Aya ge nu milih nu gelo bos demi Allah bos.
Geus lain mah mana teh geus karolot insap era Kurawa teh ku batur teh diomongkeun wae Kurawa